mana iya geus jam aduh ieu mah dasar kebluk budak bener motor can dicopot keneh wae janjina ti isuk erek ieu masih dayat teh sok nahan pipupusingan wae nya si dayat aduh ampun cinang telepon malah pagadagana teh gadag ampun Gusti ieu budak kudu kumahakeun ieu budaknya aduh sadayat disusul oge sugannya ka imahna teu penting-penting teh imah atuh soalna ieu randa ieu cenah anyar cong susul hari itu cong susul ieu penasaran pisan penasaran lah baraha saboga janji aing teh jeung Kang jeung si Akang terus bos nempugeun motor buang ada tuh nya aya telepon aduh pasti ngadati si Akang ya waktu boga udud ya itu boga oh ayeuna apa lah lumayan hiji jeung nyambung kayak gitu si Akang ya kumaha carana supaya bener ngeunah buah ka pangkalan ojek sugan bisa approaching si Akang mangga tah sayang itu ning budak teh dayat dia sia Kang naon Kang pamana wae ti diraguan ti isuk mula kasarean Kang biasa kasarean pagawean dengan kebluk wae kumaha erek moal ngojek teh karanda teh ya ojek lain karanda oh sewa Kang oh nu nelpon eta randa kumaha nya lumayan aya Kang baheno selera Akang hafal meureun sip lah itu semua bener hayu cong jujug ayeuna mah ayo lah naik motor sa nu Akang mah ieu Ya. biasa dayat make siap hayu lanjut bener nya awas ya pokoknya mun ngecewakeun ayo jeung beli kopi tenang ayo mah kopi jeung beli mah. rokok Aya siap ayo mah diantar ku dayat siap jam berapa sih teh? Lu jam 4 di kemana wae si Dayat teh. Mau marek nganter-nganter wae tapi kayaknya can datang. Dayat sama kitu wae ka aing teh. Kayak ngapri beuteng di. Beli kula sugan mangkat awe na wae Kang ayo ayeuna cong jujug dua motor sama motor dua motor lah ayo siap juragan Kang kepala ora bagian goreng wae aku disarwakeun we tong kudu loba komen benci Kang oh benci siap apa nama Anda jalan sip kopi jadi rokok jadi sikat Kak siap terus siap penting daya maya jeung ngarokok kacaian siap pokona mah mah ayeuna kieu langsung pesanna di dieu di dieu daya bade ka ditu bade ningali heula bumina yakin eta bisa ke bawah randa ka dieu lamun aya sugan canda sugan biasa dicanda Kedeung kira-kira kumaha Akang ieu gayana lumayan Kang siap pokoknya kudu ka bawah di bawah lu aya mah kopi rokok sip oke
Oke. Siap. Berarti dayat ke itunya. Mohon diantos ku akang. Siap. Pelan-pelan ya. Lanjut, diantos ku akang di dieu nya. Lakeun kan supaya dayat Siap. bisa mawa motoran. Oke. Itu geuning si Dayat teh. Susul ku aing full buru singkat tinggal mantu. Wah, ieu ngomongna mahal randan aku. Ya aing carekan meunang ku si Akang. Teu meunangan ngeunaheun urang bisa ngopi, bisa ngerokok. Ieu lon randana. Cik jiwi ku aing ka imana lah, emang kewe lah. Kat. Dayat. Oh, mana? Kumaha janji teh? Tong ieu ngobrol. Di mana ngobrolna? Beunangan bari diuk. Ayo. Hah? Ayo burun ayo. Kumaha? Aya randan teh aya. Di mana? Aya anak nacip ceu naon? Sabna teh kumaha tah? Erek. Ayo atuh, urang nungguan wae tadi mula. Kendai dayat mah nganteu. Ayo. Kan aya salatna. Naon tah? Kudu aya kopi jeung rokok. Pan urang dagang. Oh, nya Kumaha bener. buru? Alun bisa make puting kumaha puting. Peuting. Jam marah peuting. Puting jam 8. Bola-bola wae mana emang kada bola wae. Moal. Keur tadi teh ek beurang keluar eta si Akang dianteur. Si Dayat ka mana ieu can datang deui wae Gusti. Ngawadulan deui wae masih gana. Penting aprok dicarekan ku aing. Balik heula mendingan. Lapar oge. Yes. Ini para Kulila. Balik sih buat aing gila wae gitu. Mana ku kurutu dan. Jangan lupa subscribe, Ben.